Tah ieu lain ku bangga aing mah ningali KPK teh terus kitunya newakan jelema-jelema anu korupsi duit negara teh teu urang mah teu bangga cing nyaan. Dan naon atuh da percuma ayeuna ari hukumanna ngan saukur kitu-kitu keneh mah gitu nya. Kuduna mah maranehna teh mikir gitu nya si KPK teh ieu lamun cek urang cek jelema bodoh kuduna KPK teh mikir, oh ieu naha sih beuki dieu teh jelema teh teu aleureun kitu kanu tindakan korupsi teh. Ieu kudu kumaha ieu atawa hukumanna kudu dievaluasi gitu nya. Hukumanna teh cek aing mah geus we atuh eta tah. Nih nepi ka ayeuna eta di tahun sabaraha kitu undang-undang perampasan aset teh da eueuh nu jadi gitu. Heeh, eueuh nu jadi nepi ka ayeuna oge. Terus eta hukumanna cek urang mah neu naon atuh didor we atuh sakalian cek urang mah. Heh, ieu didor we atuh. Da yakin urang mah loba nu satuju ieu lamun hukuman keur jelema-jelema anu korupsi geus didor. Entong aya istilah naon ham-hamna kitu da. Jelema kieu patut geus ngarugikeun sagala rupa atuh. Geus cek aing mah didor, da gunana maranehna oge naon atuh. Teu kudu dilindungi cek aing mah. Jiga nu kamari eta mah arapal keneh meureun anu bisa lebaran di imah eta korupsi dana umat anjing anjing. Masih keneh bisa berkeliaran gitu, masih bisa keneh merayakan hari raya jeung keluarga. Aya kitu nu kitu. Untung nanya pejabat di urang mah. Naon teh maksudna teh anu korupsi cicingna di Indonesia cobalah mun di Korea Utara atawa di Cina. Anjing. Eta geus jadi naon. Tamatak naha populasi jelema-jelema anu korupsi terus bertambah teh da ieu hukuman di urangna atuh tidak sesuai. Ayeuna korupsi sabaraha ratus miliar gitu. Aringan saukur tahanana 3 tahun, 4 tahun gitu nya. Masih keneh untung atuh. Jeung bisa keneh kaluar dengan alasan aduh atit bisa ka rumah sakit.